pupuk juru nemu laras manendah surupan ti sami sareng tubuh. Mungguh nu hirup di dunya ku kersaning anu agung, ku kersaning anu agung geus pinasti jeung dua rupa perkara senang paselang jeung bingung saupama hayang senang gawe urang masing suhud, gawe urang masing suhud, insya Allah hasil, insya Allah, insya Allah asal muntang ka pangeran ngadoa sing hasil maksud mungguh hirup di alam dunya kersani nu kawasa geus pinasti bakal panggih suka bunga jeung kasedih dua rupa nu tumibah ka kabeh senang patumbuh jeung bingung eta geus tangtu kasorang mungguh hirup di alam dunya ku kersani nu kawasa geus pinasti bakal panggih suka bunga jeung